Aduh, parah tamat tuh sungut ya. Kuduna nggak kenal ini cocok ya congor ya. Congor sih mah bikin akan bayawa. Eta doy ditangkan bayawak, pajamain kanibal mero. Deh, aing udah akan ku bayawak. Meme sesungut ya. Geus ong ngeungeun ning mangang kotok bae lah. Eta nu diharapkeun ku aing ge. Masalahna kotokna di mana yo? Aya awa di sia kotokna. Boro-boro ong kotokna kanang naga aweuh meuli ge murah ieu. Murah ge aing teu boga duit, boro-boro meuli kotok. Aing mah pajar sia ngajakan manggang kotok, aya kitu kotokna langsung di sia. Lima awa, Itu saung lewat. Mana aja eta mah si Agung. Wah, kabeneran ya si Agung tas balik di kota ya, pasti loba duitna ya. Gerokeun, sia gerokeun. Woi Agung. Adia. Kebetulan sih di dinya. Ayo nonong. Ada. Kebeneran sih di dia. Kermesumnya sih aduan bae. Eta doy ari ngomong sembarangan bae kermesum. Aing mah tadi ngalikan siapa yong? Weng, tas balik di kota. Aya meureun seutik di manggang-manggang mah. Ayo kan tak. Mana yeuh? Aya meureun yang manggang-manggang mah sungut parait yeuh. Manggang naon hong? Mana kotokna? Siapa balik di kota? Aing teu bawa duit, dipaling tadi ku jelema duit aing. Jeh, mau jadi ulin jeung aing teu boga duit mas ya. Itulah. Tuh, kotok tisuk tuh ketempo ya. Para bancan ya lah. Pak. Tuh sia cenah paraban tisuk. Gede aja ya kotok. Dari paraban di gede. Tuh. Mantep ya, dipencit. Kering dipencit kuing. Monyong di rumah. Dia rumah mah. Tahu aja. Saya dua sama bae aja kos. Jelema. Di tengah-tengah sekotok ege mirip saha. Ja warna teu mirip jang aing sama putih yang hideung. Sungut sia monyong. Ih sarua sih yang monyong beurnya. Berarti sih mirip kain monyongnya doang. Aduh, lembur sarapi amat ya, ini maling memakan nyawan ya. Aduh. Ih, saya tak si doer lain yuk. Kenaon sih ya? Kajeuleuh sia aing keur naon ieu? Ih, para rusing aing kapangisia deui. Para rampun lah. Si malingnya, maling kotok batur. Oh no. Sia sembarangan bae ngomong. Aing tila leutik sampai gede ya nyana. Poin di paraban. Ngomong mantepkeun jasa ngomong tiba-tiba aing maling. Bedakeun geus aja lemah si maling kotok batur, Bang. Baran bes inget ngomong. Kan saya inget. Tuh. Haram jadah eta budak. Anu disangkang maling kotok. Aing kotok aing tila leutik ya puusan paraban. Sampai gede tiba-tiba datang pajar maling bae. Duh karunya ongko ieu kotok. Jadi paraban tisuk. Belikan kopan heula lah, kayak sukuan mau kan paraban pencit pan sia. Ambe seubeuh heula nyana, geus seubeuh mah tinggal paeh doang. Wah, bujang lapu kendaraan gitu. Karena naon sih bujang lapuk di dia. Banyak pasti dengan yang kadi ya kumpul. Coba kali itu Coba balik. Banget melas keur karumpul. Wah, kebeneran si Idang. Udah dijorong-jorong aing keur ngomong. Wah, Idang, saya buka kotok tuh. Aing mah teu boga kotok, aya ge si Doer boga kotok mah. Wah, si Doer anu boga kotok. Nyaho teh sia tempatna. Ayo ka ditu. Ayo geura ayo cokot. Ayo ge, koing diantar. Ayo. Kon mana kotokna? Tuh, kotokna tuh. Sayu ka ge. Oke. Weng. Biasa kriminal sih mah tuh. Kriminal.
Tuh butun tuh. Ayo langsung nggak ditebel lah si Nur Hadi ikut ngolahan. Ayo tuh. Ayo. Yo. Pesan jasa sih budak. Udah siapa tinggal akan doang ya. Cekal. Panggang. Ayo panggang, Bang. Enggak gerai. Ribut baik. Masa kalau peraku nekieu bae. Aku otak lah ndek langsung dijebrusin bae. Cokot atuh pangganganna. Cokot tuh, itu Sasak. Ayo mandek nyokot nih kelan daging. Nyokot dong, si cicing be dong. Ya lain. Geran wae we karung dan naon lah. Ada nyokot lah. Yo. Nah, gitu ge. Ngarak yo jadi mangga. Den. Ketemu batu ketemu bakak. Kadang. Iya kipasna kumaha peraku neuk ditiupan. Ih. Terus lu ngomong pakai lengan besi gigikeun euy. Enggak, tahan kipasna tuh. Cokot kipasna ge. Geus ganyong weng cokot. Cokot. Ayo. Kunaon sih ya deui? Sorangannya. Geus ulah lo ngomong kipasan geus ya. Masuk kalawoknya budak yo di titahna. Iya tuh tinggal kipasan gitu tah yang geus ulah lo ngomong. Jangan nyokot dae. Sing ngipasan. Cidelo sia ulah lo ngomong geus kipasan. Oh no. Cokot tuh kipas tuh. Gede cokot tuh. Mas. Oh, imang buyung. Ya bukan kan lo ngomong. Karake berakali. Buktian mah. Kipasan lu sia tol. Pasan uy. Uy, ngisengit yung ngisengit. Uy, ngisengit uy. Ngisengit. Ngisengit aing kan ngisengit. Kabelem. Uy, urung. Panui. Banjur. Bener pakai cai mah. Pasang terus. Kasak. Un. Ngadon caun. Cokot. Daun caun tuh cokot. Samun kamane samun. Sebelah mah ngadon caun. Nyaho gerai. Ya, di Parga. Tenen. Ah. Nonton. Buka. Buka ulan. Cokot dun. Weng. Kejo teh cokot teh. Cokot. Idih, udah kese di ditahna. Tarik dia mah ya. Mantap. Dek. Daun ci. Kamu barasal di. Nyokot kejo tadi daun jauh di kesal. Geus ulah lo ngomong. Nyokot daek, ngalah teh daek ya. Teh takun kita. Taburkeun geus. Aing mah bagian ngakan lah. Iya deh, jalan mana mah baloleh yo. Iya orang kaya. Aing pun ya. Aduh. Misalnya Ajak aja. Diuk barunya. Stiker iya sia kieu mah kaing. Aduh. Gitu ya. Terus gradar, kayak jodoh sampai tamat, biar koing dong ya mah. Geus ulah ngomong lah. Nyesel mall ya ngajak kaing. Nyesel mall. Paradak lah. Geus nyesel doang. Aduh. Iya. Kotok kunaot ya. Nang kotok gimana ya? Yang meuli lah. Segera akan bela. Kecil bakaya di mana-mana. Misalkan dulu lo ngomong siapa nang diberi ya. Geus lah daripada pribetong kok ya inget. Bisa benernya sok kotok nang di saya ge. Nyawa yang barudak tah. Lu bawa umum dibere ge. Aing kajeur beut sia kos kieu ada. Kos beut petani cing bukna ge bareureum. Tah kayak mata nang disamun. Mau kabeli pasti kotok kos kitu sia. Kami nang di dapur. Dapur saha? Tukang ini mah. Masih ya. Anu warna putih kotokna. Putih. Dengan tangan jambu. Wararang saat aing beli topan berarti jeung baraban sia dong galpoe. Cipan sia ge ngakan yo. Sia ge ngakan. Makan ke makan sebara rasa tuang.